Ngadenge yen Dipati Ukur gagal ngusir VOC di Batavia jeung menang informasi tempat nyungkutna. Sultan Agung ngutus Bahureksa pikeun newak Dipati Ukur. Kaopat unggul nu teu saluyu jeung Dipati Ukur dijadikeun salaku panunjuk jalan. Kabar ngeunaan datangna serbuan bala tentara Mataram nu dipimpin ku Bahureksa geus nepi ka Dipati Ukur. Arta ieu teu ngagetkeun kulantaran Dipati Ukur geus ngira sacana yen bakal diperangan pasukan Mataram. Dipati Ukur ngagerakeun para unggul nu jadi balatna supaya ngatur pasukan masing-masing pikeun nyang harepan peperangan. Bahurekso ngirimkeun utusan ka Dipati Ukur pikeun nanyakeun, naha anjeunna de nyerah atawa teu? Dipati Ukur ngajawab yen anjeunna geus boga tekad pikeun ngalawan. Akhirna kajadian perang antara pasukan Dipati Ukur ngalawan pasukan Bahureksa kulantaran ele jumlah pasukan Dipati Ukur kadesek. Dipati Ukur jeung para balatna Junun ngalepaskeun diri laju nyumput di Gunung Lumbung, di sabudeureun kawasan Batulayang, Cililin, Bandung Barat. Didinya, anjeunna ngawangun padumukan. Netep jeung sakitar 1000 urang balat-balatna oge para kulawargana. Didinya aranjeunna ngabuka tanah tatanen, sawah jeung tegalan. Satahun ti harita Dipati Ukur menang serangan deui ti pasukan Mataram, nu dipimpin ku Tumenggung Narapaksa ti Mataram. Pasukan Dipati Ukur ngalawan jeung Junun nyalametkeun diri. Dumasar cutatan Belanda, sekitar 100.000 pasukan digerakkeun pikeun ngaratakeun tanah Tatar Ukur jeung Sumedang. Loba ti penduduk Ukur ieu nu ngungsi ka Banten jeung Batavia. Pasukan Dipati Ukur nu tetep nahan di Gunung Lumbung Junun nahan serangan awal ti pasukan Mataram. Di serangan kadua, Tumenggung Narapaksa manggihan saurang nu ngawasaan wilayah Gunung Lumbung. Salian ti kitu anjeunna dibantu ku pasukan nu asalna ti tanah Pasundan. Dins naskah Leiden Oriental nu ditulis ku R.A. Sukamandara disebutkeun yen Dipati Ukur ditewa ku pasukan nu dipimpin ku Bagus Sutapura. Adipati Kawasen Kiwari aya di sabudeureun Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Serangan ieu Junun ngarungkatkeun tatahanan Dipati Ukur. Dipati Ukur katewak di Gunung Lumbung, wilayah Batulayang, sakitar 3 km belah kulonen alun-alun Cililin, Kabupaten Bandung Barat di tahun 1632 laju dihukum mati di Mataram. Versi sejen katewakna Dipati Ukur. Aya sababaraha versi kisah katewakna Dipati Ukur. Antara lain numutkeun Karel Frederick Hole nu nyebutkeun yen Dipati Ukur katewak di hiji tempat sakitar 7 km di belah kulonen Jakarta Kiwari disebut Cengkareng. Nu newakna nyaeta 3 unggul ti Priangan Wetan. Nyaeta Unggul Sukakerta Ki Wirawangsa, Unggul Cihaur Beti Ki Astamanggala, jeung Unggul Sindangkasih Ki Somahita. Dipati Ukur laju dibawa ka Mataram, jeung dihukum mati ku Sultan Agung di tahun 1632. Patilasan Dipati Ukur. Titinggalan Dipati Ukur sabagean loba ditimukeun di tempat-tempat panyumputanana salila gerilya ngalawan Mataram, di Gunung Lumbung, jeung di Kampung Pabuntelan, nu baheulana jadi puseur kuta Tatar Ukur. Tempat-tempat ieu sabagean loba aya di wilayah Kabupaten Bandung. Barang-barang titinggalan nu ditimukeun mangrupa patilasan padumukan, makam, pakarang, piagam, arca, batu jeung lingga. Sababaraha titinggalan Dipati Ukur ditimukeun di Kampung Pabuntelan.
Patilasan pusar kuta tatar ukur nukiwari aya di Mekarjaya, bahlana ngarana desa Tenjonagara, perenahna di wates antara desa Cipeje jeung kecamatan Banjaran, 20 km arah kiduleun kota Bandung. Didinya ditimukan sahiji makam letik, tangkal caringin, sawidang tanah ngabentuk pasagi nu dipageran ku awi, hiji lingga yoni, hiji batu bulat, jeung sababaraha tangkal paku haji. Kakisahkan di kampung Pabuntelan ieu dipati ukur ngabuka raksukana, laju dibuntel kulantaran diudak-udak ku pasukan Mataram. Ti Pabuntelan, dipati ukur ngalepaskeun diri nepi ka Cisanti, Gunung Wayang, jeung Gunung Puntang. Tanggal 12 Juli tahun 1628, datang utusan Mataram ka Timbanganten, tatar ukur, mawa surat parentah ti Sultan Agung. Pikeun marentahkeun Adipati Wangsanata atawa disebut oge Wangsa Taruna alias Dipati Ukur. Pikeun mimpin pasukana nyerang VOC di Batavia mantuan pasukan ti Jawa. Oktober tahun 1628. Dina surat eta aya sarupa perjanjian yen pasukan Sunda kudu nungguan pasukan Jawa di Karawang saacana nyerang VOC di Batavia babarengan engkena. Tapi, sanggeus saminggu ditungguan pasukan ti Jawa teu datang-datang. Samentara logistik makin hipis. Kulantaran logistik nu makin hipis jeung hariwang mental prajurit kaburu turun maka Dipati Ukur mutuskeun pikeun ti heula asup ka Batavia ngagempur VOC bari nunggu bantuan pasukan ti Jawa. Karek dua ku pasukan Sunda nu dipimpin ku Dipati Ukur perang ngalawan VOC. Pasukan Jawa datang ka Karawang. Ngan pasukan Sunda geus teu aya kulantaran geus asup ka Batavia pikeun ngagempur VOC. Kasinggung kulantaran ngarasa teu diajenan. Lain mantuan pasukan Sunda nu keur mati-matian ngagempur VOC, pasukan Jawa ieu malah ngamusuhan pasukan Sunda. Dina kakacauan ieu, datang utusan ti Dayeuh Ukur mawa surat ti Enden Saribanon nu mangrupakeun istri ti Dipati Ukur nu ngawartakeun yen para wanoja, istri-istri prajurit jeung malah awakna sorangan oge ampir diperkosa ku Panglima utusan Mataram jeung pasukana. Panglima ti Mataram eta datang di Dayeuh Ukur pikeun nepikeun surat ti Sultan Agung jeung pas ngadenge yen Dipati Ukur kemadulikeun parentah ti Sultan Agung pikeun nungguan pasukan Jawa di Karawang. Para panglima ieu laju ngalampiaskeun ka amrikna ku cara ngalecehkeun wanoja-wanoja bari ngarampas harta bendana. Cak, Hanca, 1, eds. Eka Jati dalam bukunya Ceritera Dipati Ukur karya sastra sejarah Sunda, 1979, naskah lor 6455 berjudul Sajarah Bandung. 2. N. Lunayat Nata Dipura, naskah Babat Bupati Bandung.